Janten rupina didinya non teh urang priyogi meratoskeun ieu non teh lolongkrang satacan nikah teh urang kedah leres-leres saur paribasa Sunda mah kedah asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana gitu nya. Dan hartosna kedah asak-asaknya nejo cenah bisi kaduhung jagana janten sanes mung saukur saiman tapi upami henteu cocok gitu tanya. Nah kun saya satacan urang narosan atau tapi ngajantenkeun eta hubungan kedah ngemut heula lah. Kedah ngemut, kedah asak-asak ngejo. Leres. Kedah asak-asak ngejo bisi tutung tamagana tutung. Memang dina pangandika Gusti kapan memang teu diwenangkeun nya upami jalmi tos ngarumah tangga terus teu cocok terus pirak gitu tah. Janten mau tidak mau janten kersa orang kedah ngajalanan hirup anu parantos dirangkapkeun ku Gusti nya. Upami kitu papurnaha henteu muka kesempatan kange nyeleweng gitu margi upami parantos henteu cocok hiji sareng sanes tos diupayakeun teu cocok itu pirak teh kenging atas we cenah janten non teh salingkuh gitu tah boh istrina boh pamegetna kumaha saleresna upami dua jalmi anu tos nikah dua-duana tuhu iman ka Gusti leres-leres anjeuna sayagi nyaluyukeun hirupna sareng pamandegan sareng pangersa Gusti anjeuna pasti ngusahakeun diri kangge nyaluyukeun kangge nampi kaayaan kumaha teu aya jalmi nu sampurna. Jodoh urang kunaon kitu cenah teu sampurna da diri urang teh sampurna. Dua-duana teu sampurna, tapi dua jalmi anu teu sampurna sumerah diri ka Gusti anu sampurna janten ieu tiasa disaluyukeun. Ta upami jalmi aya kasayagian nampi kaayaan saayana bakal tebih tina pira. Sareng rupina peryogi oge aya kasaluyuan yen duanana kedah kersa bertumbuhnya. Bagi upami mandag we didinya da maneh mah kudu narimakeun da kuring mah geus kieu tiba heulana gitu nya. Tangtos henteu aya kamajengan. Teu aya kamajengan. Leres pisan duanana kedah sayagi tumuwuh, duanana kedah sayagi saling nampi oge ngalereskeun anu dianggapna kirang leres. Nya upami model contoh ieu model meja ieu kan kedah saluyu ya teu upami henteu panginten ieu ngaganjel nya kedah sayagi dihampelas dilereskeun eta ge kahirupan oge sapertos kitu janten upami aya kasayagian sareng ajrih ka Gusti pitebihkeun kana salingkuh kumagi salingkuh mah hartosna lebet deui kana dosa anu sanes da upami urang tumuh ka Gusti nya kangen naon urang make ngabanding-banding pasangan urang nya panginten dibina diarahkeun ku urang upami urang laku ngartos atanapi urang sayagi diarahkeun ku pasangan urang upami pasangan urang laku ngartos saling nampi kaayaan kumagi saur Gusti prinsip nikah teh numutkeun pangandika Gusti dina kitab Kajadian keneh lajeng dikiatkeun ku Gusti Yesus dina Injil nyaeta prinsipna dua jadi satunggal. Anu jadi satunggal janten saparaosan anu hiji nyeri anu duanana ngiring nyeri. Anu dua anu hiji ngaraos balangsak anu sanesna ge kitu. Anu hiji ngaraos gumbira ngaraos nampi kabagjaan anu pasanganana ge kedah kitu dua janten hiji. Nah upami tos kitu pitebihkeun tina salingkuh. Kumargi ajrih ka Gusti nyaluyukeun hirup sareng padoman-padoman Gusti. Leres tetap nuhun pisan bapur. Kange pedarana memang masih kene seueurnya patarosan pateu sareng jodoh teh utamina kange nu tacan kaungan jodoh matang tos ieu teh aduh kumaha ieu cenah carana. Nah kedah bobot ras model Adam gitu pan nembe dicandak teh piliheun. Tapi ayeuna mah seueur piliheun. Angkat ka mall oge pan ayeuna sakitu seueurna jalmi. Jaman kapungkur Bapak Adam mah mung hiji-hiji. Itu aya piliheun. Kumagi numutkeun pangandika Gusti Bapak Adam teu tiasa milih. Kumagi teh aya piliheun. Bapak Ishak dipangmilariankeun ku sepuhna. Bapak Yakub milarian nyalira. Ajanten ayeuna nu mana? Teu langkung, gumantung. Sadayana oge tiasa
Andi sadayana ge sapuk sareng pangapunten Sapuk sareng pangapunten Gusti. Asal di dasaran saiman sami-sami sareng saluyu hiji sareng sanes. Leres pisan. Janten ke upami bade nyuhunkeun pangmilariankeun saya ge nya. Sareng teu lepat upami memang milariankeun. Tapi tetep kaputusan ti anjeunna. Kaputusan ti anu bade ngajalanan. Aduh hatur nuhun pisan Pak Pur. Kange pendaranana mugi-mugi sasireun sabeunyereun naon nu kurang tos ka kuping tiasa kacantelkeun dinu ati sanubari urang utamina anu teh nikah atau anu parantos nikah urang ge kapan kaungan kawajiban keneh kedah ngarahkeun murang kali supados murang kali urang oge nikah teh sareng anu saiman sareng anu cocok gitu supados rumah tanggana janten bahagia duwi kapak kotrek itu mohon dibujang jeung lanjang deui kapak kotrek itu pokoy keluarga putra urang bagja urang ngiring bagja mohon leres iya ada waktosna teu nyekapan rupina urang cekakeun deui ka dieu bae heula mung rupina anu tiasa disimpulkeun ku urang dina obrolan danget ayeuna di antawisna Gusti anu ngarancang rumah tangga larusnya janten Gusti nu ngarancang rumah tangga kangge setiap makhlukna setiap umatna namung urang oge salaku umat nu percanten dipaparin kalaluasaan dipaparin wewenang kangge milih rabi minah rasa sate acan nikah supados ulah kadung jagana teh ya muhun utamina urang kedah andang toskeun saiman saka percantenan supados dina ngawangun rumah tangga teh laras-laras satujuan rupina urang pungkas dina doa urang ayeuna hayu atuh urang ngadoa urang nyuhunkeun berkah na ti Gusti supados urang tiasa ngalaksanakeun mangga urang ngadoa hatur rebu nuhun nun Gusti parantos mukakeun rahasia patalina sareng perjodohan kangge kahirupan abdi sana salaku umat manusia Gusti maparin wewenang maparin kalaluasaan kangge milih pijodoeun abdi sana supados abdi tiasa ngajalanan rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan kumagi Gusti teu ngarancang rumah tangga anu ribut dugikeun ka bercerai hatur nuhun Gusti hatur nuhun abdi nyuhunkeun mugia kangge wargi-wargi anu teu acan ngarumah tangga tiasa menak jodona anu sami-sami saiman sareng ngawangun rumah tangga anu sapuh sareng pangarsa Gusti. Hatur nuhun Gusti hatur nuhun abdi nyangakeun panuhun syukur ieu di lebat nami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatur nuhun Pak Pur. Sami-sami. Pak, hatur nuhun Sami-sami. Aduh, punten rada tuh. Dijampi ya. Mangga. Anjeun Gusti nu keur sami asih tur bumela kasakur nu kumelendang ka manusa nu hirup di pawenangan tekendat mintonkeun rasa kaheman Anjeun Gusti sumber panglipuran manantungan hasakur nu kumelendang nuju merit tinang tu kenging pitulung nu sumambat dipaparin kabagjaan hate nyongsrong kasalira raja nu mulya
hate nyongsrong kasalira Gusti Nu Satya